lamun teu boga modal berarti moal bisa usaha. Sami ieu sasangkaan sanes tina tauhid. Ieu sasangkaan teh tina materialisme. Ngan kumargi dinyakeun, kumargi diaminan ku jalmi saalam dunia, nya janten ijabah pan sasangkaan eta teh. Terus janten ijabah seolah-olah janten hukum anu maneh pan. Lamun teu boga modal berarti moal bisa usaha. Tos diaminkeun. Nurek usaha teh kaditu kadieu nareangan modal da teu aya nawaran modal salian ti riba jebakanana teh. Wah, dunia perbankan marah ya, riba dugikeun ka teu tiasa dihindari dina kahirupan teh. Da cikal bakal mah eta teh tina sasangkaan materialisme anu teu aya nu wani ngalawan kitu kana sasangkaan eta teh. Diinyakeun diaminkeun ku jalmi salam dunia teh kitu. Nepikeun ka ngurus nagara ge jadi kapaksa kudu daek make duit riba akhirna teh. Teu aya sugan diantawis urang nu tos ngaos tauhid wani ngalawan kana sasangkaan eta teh. Yeuh modal mah kadar asbab da nu ngeupeur rezeki mah sumberna di Lauhul Mahfuz tulisanna ge aya gitu. Nah da kadar asbab atuh modal mah. Bismillah teu kudu make modal sok nyarita saujrat. Ketika aya jalmi nu panceg gaduh sasangkaan gitu demi Allah ijabah eta teu kantos make modal usahana teh gitu majeng we gitu mayeng we usahana teh dasarna mah di alam dunia teh game gitu ya nu disebatkeun yab guna walahun kaulinan teh mun da dina sasangkaan kaulinan teh gitu biasa teu gitu nyieun sasangkaan anyar nu didadasaran ku ilmu tauhid. Atana pirek tuluy wae nuturkeun sasangkaan nu tos maneh nu dasarna materialisme. Lamun misalnya diantawis urang teu aya nu wantun galungan dina pakalangan rejeki, da moal aya warna nu sanes di alam dunia teh. Bleg we warna materialisme hideung gitu maksudna teh. Teras kaperyogian nu paling utami kanggo urang. Lamun urang teu wantun galungan berarti duikeun ka irah ge moal aya nu ngecelakan kolbu. Berarti duikeun ka irah ge moal gaduh keyakinan gitu lah maksudnya.